Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ieu teh asa saali tengah waler teh nya Pak Bu. Ulangi ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Seueur cenah ieu ge nya kula wargi ti Majalengka teh Neng aya sabaraha cenah? 1000. Kula wargi nati Neng mewah aa. Dina dinten ieu simkuring ngadeg di dia insyaallah bade mandu upacara adat Sunda. Anu sejadi kawitan supados tenyang kolong teuing karawaktos. Hayu ieu acara urang kawitanan langkung ti payu geura tingali sakedapan rarai mamah hidup. Tingali gelis kasep anaknya Neng aa tah ieu teh mamah hidup gelis kasep mamah anu parantos ngandung hidup salami salapan sasih lamina punten tinu jantan mamah anaknya percantan dikawit hidup gumprag ke alam dunia dugi ka kiwari hidup kene nyisahkeun mamah bae Allah alamin. Neng aa geura nyuuh Neng dina lahunan mamah sok geura nyuuh anaknya urus abdi tika pungkur ngamomonga dama-dama cekap gelis kasep mangga dipeluk mamahna anaki sok dipeluk gelis subhanallah walhamdulillah bagja gelis hidup duaan parantos laki rapi subhanallah walhamdulillah terakhir taar anu gelis sareng nu kasep diesun ku mama subhanallah walhamdulillah cekap di anu tara ningalikeun ka nyaahna tapi percanten dina tungtung wengina doa anu sae kanggo pun anak-anakna Neng aa sami gelis biasa mendak hirup kabagjahan mangga geura nyuuh Neng dina lahunanana diesun parangan apa Neng? Duh Rama, aduh Raman, semudaya kelepatan, rumos abdi teh dosa melampang kenapa patah seueur ngujiwakeun Rama. Cekap gelis kasep geura dipeluk apana Neng sasarna sok ditangkap gelis kasep subhanallah walhamdulillah bagja cekap anaknya duh ibu hapunten abdi tina sugri kalapan wireh nabi terumos serpisan ngarahetan ibu kantos kehesean ngurus abdi tika pungkur ngamomonga dama-dama Neng mangga dipeluk mamahna sasarengan subhanallah walhamdulillah mama hatur nuhun parantosnya ka abi ya mah mama sing panjang umur mah sing sehat amin ya Allah ya rabbal alamin cekap gelis kasep alhamdulillah kitu oge mamah sareng apa dikawit ayeuna putra putri mama parantos nambihannya mama apa nambihan deui tah ieu nu geulis sareng nu kasep teh teu kenging di wilah-wilahnya apa putra putri mamah ieu teh nya mohon anake anu bagja teuing sesempalan raga nyawa aduh gelis aduh asep bagja duaan di rum-rum arum kiwari hidap rarabi
cekap gelis kasep mangga dipeluk mama sarang apana sasarangan. Subhanallah walhamdulillah. Mama panitipkeun Neng ka aa-nya kitu oge Neng. Pamugi Neng tiasa janten istri anu soleha, kitu aa tiasa janten imam anu soleh kanggo Neng. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap gelis kasep